A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala haflata maulidir rasul tamsilan wa tibaron wa tabaitan li ummati Muhammadiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuraniyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusi zakiyah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azwaja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyafirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alimil ulama, para ajengan, para asatid anu sadayana selaku pewaris para nabi, wabil khusus guru urang sadayana kesepuhan di tempat di kampung Sangiang. Sangiang Sohibul wilayah, Bapak Kepala Desa atanapi wakilna kali jajaran kusim kuring dipihormat, Sohibul auqat, pengatur waktu, penata acara, merangkap panitia penyelenggara anu kusim kuring dipihormat, tokoh masyarakat, kersana Bapak Dekanim, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, santriin wa santriyat, pemuda pemudi anu parantos nampak hadir sadayana anu ngarupikeun tatamu Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan demi harapan sadayana mudah-mudahan jantan calon-calon penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dikeresakeun ku Gusti anu maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Sim kuring dina ieu wengi biasa tepung laung tepang wajah, partisipasi sareng para kiai, para santri, oge para istri
dinararaga takziman wa takriman wa ikhlason li maulidihi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anu laraosan simkuring tepang dina ieu tempate kadua kalina. Dina hal eta sok sanaos balik cuaca kira ngadukung. Beda cuaca keur cerah jeung cuaca keur hujan. Ganjaran muludan, ganjaran ngaji, ganjaran riungan teh langkung wadah ini mah halodok kitu. Matak jam yang sumping nanti hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dina hal eta urang nyagakeun doa ka Allah Subhanahu wa taala, doa ku bahasa sangiang nya. Bahasa urang teh bahasa Sundawi. Mudah-mudahan ya Allah abdi sadaya KDKM-an masjid naon ieu teh? Al-Ittihad didukung ku para tokoh masyarakat, diguguluan ku para kiai, dibobotohan ku para pemuda, ngayakeun hiji gempangan anu kalintang mulyana sejak menjunjung tinggi kana dipedalkeun mantenna. Ya Allah, ieu dan ieu haprah ieu gempangan sing jadi saksi di poe kiamat keur kengengkeun urang sapaatul ummah di anjeunna. Anu kaduana naon rupi pengorbanan anu parantos ditermakeun. Cai aya cai kopi, cai ale-ale, aya cai nu nyelem sagala. Muloba sileuman. Sareng nu sanesna anu ageung, anu alit, anu katawis, anu teu katawis. Moga-moga ya Allah pengorbanan ulah pengorbanan sia-sia. Dijantenkeun amal soleh, dibuktoskeun ku Gusti engke di akhirat, tengirangan ganjaran di akhirat, dibuktoskeun di dunia kene digentosan kondan ku Allah Subhanahu wa taala. Cai na aya, kopi na aya, para pemuda aya teh aya. Aya udud nanti aya. Lamun eueuh meuli olangan. Ulah yang di panitia wae. Hatiluna ya Allah, mudah-mudahan abdi sadaya lillahi ta'ala ikhlas ngaliung di tempat saja ibadah. Sajabina ti eta naon rupi cita-cita urang anu sae ku Allah. Cita-cita duniawi, cita-cita ukhrawi, hartosna dagangna ya Allah mudah-mudahan dagang anu barokah. Tani anu barokah, ilmu anu manfaat, rumah tangga anu barokah, pala putra urang sadayana dijantelkeun pala putra putri anu soleh tu solehah. Anu nuju sakola, anu di masantren ya Allah, paparin ilmu anu manfaat. Ku ilmu anu ulama anu salaf soleh menjunjung tinggi kana agama Rasul, eta pejuang Allah paparinan ilmu anu manfaatur barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dul peuna urang di kampung Sangyang Rising engal dibareungharkeun ku Allah. Hoyong beunghar teu. Amin, mudah-mudahan dibukoskeun ku Gusti. Amin. Hadirin sadayana anu kusim kuring dipihormat, urang ngariung di ieu tempat saja menjunjung tinggi karena dilahirkeun paduka Rasul, ieu teh kaasup kana rukun hirup. Kapan hirup teh aya rukunna.
zakat aya rukuna, salat aya rukuna, puasa aya rukuna. Ieu ge liungan termasuk salah sawios rukun hirup anu opat. Bisi ayeuna nyakeun teu sumping ka dieu tempat meunang naon murudan teh meunang rukun hirup anu opat. Supaya disimpelkeun teh gampil dicerna, gampil dihafal, biasa ngarealisasikeunana. Ngaji mah teu kudu rame. Nu penting kaharti aya amalkeun, aya bawaeun. Meunang naon? Meunang rukun hirup anu opat teu pira. Teu loba teuing mah gampil dihafal. Naon rukun hirup anu opat teh? Hiji kalebetkeun kana maca, hiji maca, dua macul, tilu macok, opat macek sakitu. Maca, macul, macok, macek cukup. Oh, menang eta gampil dimudah dihafalna. Menang naon eta? Aya ulangan terakhir. Allah Subhanahu wa taala mengingatkeun dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca ku anjeun Muhammad. Lamun ceuk santri iqra teh fil amar. Anu diwadokeun pikeun mufrad mudzakkar muannas, tapi dikarepkeun mah pikeun likulli man yaqra'uhu. Kasakumna umat mukmin mukminat muslimin muslimat baca ku anjeun. Naon anu kudu dibaca seueur? Kahiji sejarah Rasul. Baca urang, junjung tinggi kurang, peringati kurang ya Rasul. Naon margina? Rasul mah beda sareng urang, disebutna ge jami luar biasa. Urang mah jami biasa. Naon luar biasa Rasul bukos ya. Hiji Rasul mah dina kitab Qalaid begitu lahir teh beda jeung orok-orok nu biasa urang. Begitu langsung lungsur, langsung sujud ke Allah Subhanahu wa taala. Teras maca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Rangah kaluhur maca amin tasyakuran ka Allah binikmati. Coba lamun aya di kampung Sangiang ibu-ibu ngalahirkeun anu model kitu, kira-kira aneh teh? Luar biasa. Boro-boro ceuk urang di hata di Jakarta sekalipun datang ka kampung Sangiang, di Sangiang aya ibu-ibu ngalahirkeun, begitu langsung ngalahirkeun langsung sujud, langsung cekat bari maca takbir. Ngadadak beunghar ka si ibu teh. Masya Allah luar biasa. Anu kaduana Rasul mah geus jadi jaminan asup-asulna. Bahkan para nabi anu sanes anu sakian ratus, nabi anu sakian ribu moal wani-wani lebet ka surgana Allah iwate dipayungan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aneh bin ajaib. Ari nabi pangpangeurina, ari ka surga pangbeulana. Hebat eta. Kuduna mah nu pangpangeurna teh paneuli ka surga. Eta istimewa teh Allah. Naon margina? Rasul mah akhlakna mungguan. Kahiji akhlak Rasul mah kalakuan Rasul ceuk bahasa urang mah anu wajib, anu kadua anu sunat. Wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat, terlepas dirinya Rasul. Paling oge Rasul mah midamel ibadah. Kan ibadah teh wenang. Naon margina?
Margi Rasul kasifatan ku sifat hak aron basyariah, sifat kemanusiaan biasa, sok tuang, sok leueur, nikah, teu damang, sareng nu sanes-sanesna. Sifat aron basyariah. Para Rasul midamel haram mustahil. Da maksum Rasul mah. Kumaha makruh? Teu aya hiji rawi hadis anu nyebatkeun Rasul midamel makruh. Komo haram makruh teh tara Rasul. Beda jeung urang kan. Haram dihantem. Makruh leureul contona udud. Lain sih beli arti udud sih beli enggak mawa udud di bae banyak yang udud. Buktos kieu urang rek sare udud. Udang sare udud. Rek kacai keur dicai. Balik dicai. Udud dicai. Masya Allah. Makruh. Gusti gitu beli Rasul. Teu aya hiji rawi hadis sugan wa fi riwayatin dina hiji riwayat Rasul dina makros ngarokok sampurna mil. Teu kakuping. Urang mah pan sampurna mil dihantem bako di dalam. Jeung saja ban hantem kacan urang us. Ali hisab bareng. Hadirin sadayana kitu Rasul. Akhlakna mung dua. Wajib sunnah. Wajib sunnah. Ucapan Rasul, akhlak Rasul, dina akhlak awaliyah ucapan Rasul mah henteu kaluar tina Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul wahyu semata. Rasul batak jami luar biasa. Cobi jiwaragana Rasul mah sengit salamina. Mata urang disunatkeun make sesengitan, komo awewe mah kudu saraleungit. Rek sare kudu sengit. Rek kaluar teu leuwih kudu sengit, sabab sengit eta karasa Rasul. Kaduana Rasul mah bujeng-bujeng awak hatta. Cai kaampangan Rasul mah beda jeung cai kahampang urang suci ku Allah Subhanahu wa taala. Dina hiji waktos sahabat dipiwarang di centang polong. Teu lami uih deui. Kira-kira waktu di centang polong lamun wajar malah 10 menit. Dia mangan sabaraha detik geus uih deui. Ditaros Rasul. Nah jeung gancang-gancang teuing miceun tambolong teh. Ka mana? Wal sahabat manawi Gusti paduka Gusti henteu janten bendu cai geusik daripada tambolong ku abdi di leueut sadayana. Kumaha saur Kanjeng Rasul? Anjeun haram asup ka neraka jahanam. Cai kabah Rasul mah suci lah sundeuk. Coba ibu-ibu minta saeutik kedua kaset ka bapana. Atawa cek bapana mah ieu pamicekeun tampolong. Teu antap warah ku ibu-ibu langsung dileguk disalikeun langsung ka IGD. Ongkek-ongkekan beunang. Dah cai urang mah cai naon atuh? Cai par. Naudzubillah. Nah najis hukum teh pikir. Hukumna nuang najis teh haram. Barang haram dituang teh najis haram teh kaitan. Kitu Rasul. Ya Allah.
ngajarkeun we ka urang teu urang maca naon anu kudu dibaca teh urang teh kudu tuturut muning Rasul mah nyontoan urang anu kudu nyontoan dina Al-Qur'an mendengarkeun tadi para kuli mendengarkeun uswatun hasanah suri tauladan sok sanaos urang moal bisa urutan 100% sesuatu tuturut muning tina Rasul naon akhlak Rasul tata titi tindak tanduk duduga prayoga teu waleh kaluluhur handap asor kanu hanap teu waleh ngajengan komo ka orang tua itu hiji jalmi anu luar biasa jasana orang tua luar biasa sabab moal aya urang lamun eueuh indung jeung bapa komo ka indung dina kitab Hayatul Zen dina kitab Tanwirul Qulub lamun jalma goreng ka indung goreng ka bapa di dunia keneh ku Allah moal dibarokahkeun hirupna moal dibarokahkeun elmuna moal aya timbul tina kamaslahatan kahirupan sadayana ganjaran sadayana siksaan seseueurna ditangguhkeun engke dibayarkeun di poe kiamat kecuali nganyieun hade nyieun goreng kanu jadi indung jeung bapa di dunia keneh ku Allah dibuktikeun sok tingali jalma nu goreng ka indung moal barokah hirupna mata aya dina kitab Hayatul Zen lamun urang hayang boga pangkat ganjaran jadi haji tapi teu boga duit komo ayeuna mah jaba corona teh waiting list teh daftar tunggu teh daripada urang duit can boga jaba corona jaba sakian tahun waiting list teh daftar tunggu geus we aya pikeun jalmi hayang boga ganjaran munggah haji aya dina poe Jumaah tos Jumaah teh mawa parang butut mawa sapu butut maca Yasin tong bututan Yasin bahasa teh saya dongkap ka makan der waca kudu make ilah hadarati sagala langsung deng maca Al-Qur'an uwih mah kieta makbaroh dina kitab Hayatul Zen eta jalmi dipasihan ganjaran sarua jeung munggah haji jeung umroh nah kalayan haji nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kami ta teu ku ganjaran osok tara poe Jumaah jarang osok hari lebaran pandi Cianjur pada kesimpuling lebih ka jadi bisnis jalan masalahna jarang teh jarang teuing nempokeun senal maka jarang teh singgal we kana senal ibu we teu mah 200.000 we teu mah 2 juta hareureuna teh kana senal teh bahkan aya jami anu kateu kagok make samarena teu dilaan caket geus narimil teh di dieu jarah teh teh moh jadi ganjaran. Ya Allah demi ka macet eta lebaran. Masya Allah. Hadirin sadayana dina Al-Qur'an nuriyakeun auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa qaza rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Seorang suami teu naon salingkuh kan jadi awewe bisi bari salingkuh kiai hek dengan catatan salingkuhna di atas anjuran agama. Contoh urang teh sok barabere ka indung sok barabere ka bapak lamun nyahoon pamajikan sok jabedun tenang naon lah pamajikan tengernya oke menang kasari tapi ulang-ulangan karena ngajaran pokok kawalan pokok Pak ayat kene atos teh eueuh
padahal ayatnya kersa keur mereka indung ka bapa eta teh ku Allah Subhanahu wa taala di dunia keneh geus digantian contoh sim kuring ka pupur ka rumput bapa nyata biasanya Jakarta Bandung sering ngomong manggil satu terbiasa angkat-angkat sim kuring sok kadang-kadang di waktu ke hese necek semplek dicas lepak duit hese kalabur duit sok ngahaja minjem duit 100.000 minjem duit 50.000 dibikin kalau jadi bapak geus teu wala kaya Pak Manawi aya riki saeutik hoyong katuan ku bapak eta kolot dibere duit 50.000 100.000 lebih kaya kecelakeun si Panon yang di mana buka duit aya we rezeki hoyong katuan ku bapak muga-muga aja nih gentosan sing berlipat ya ayeuna darah tara kungsi mingguan buru subuh teh lain waduh duit matak sih duit mah dipake eupan nama gina ka indung ka bapak mah kontan dunia kene oke Quran mah ngingatkeun lain kurus nih lain buku tina majalah tuh itu ihsana teh baca teh akhlak Rasul turutan Rasul perilaku teh kitu eta teh ajaran Rasul anu kudu contoh urang hiji mah ya Allah Gusti ngan lamun rek salingkuh tapi ngurangan karena ganjaran balanya pokok dah mahi ke mahi 20.000 Pak tuh mahi mahikeun kapaksa kita pamajikan nanti ke pasar muli al menang guna we cek salah kita teh mah hayang dahar oh hamna heula sataun bina-bina teh padahal aya kering ngapesa tukang keur naon keur busuk eta mah gitu mah lain di aya tukang busuk jujur di aya sama tukang busuk teh aya nya sim kuring mah di baheula teresep busuk teh teresep ngan lamun murah tah nepecak di bari ican eureun lada murah boga anak dalapan Bahkan bae lajeng ngawas ukur loba budak rek teu loba budak mana eueuh gawe balik jam 1 jam 2 jam 3 jam pakai bis jam pakai jodi jam pakai tahanan oh gitu macam eueuh gawe mata pang senang selama kiai sok kieu malah aya kiai anu kula kulit kekerehet tahan sore diisup teh senang pamajikan anak marawat hareran deh sarangan deh bandingkeun lamun pegawai negeri pegawai di pabrik santri Korea isuk-isuk ribut kacai ribut orang mistika ribut nyelah motor misi kabelakang dia daftar absen kantor lamun daftar abu kudu asup jam 8 kali-kali jam 8 di sekolah tak gaji ribut siang kabelakang pagawe kumari kiai isuk-isuk teh molor sare nih mah Assalamualaikum datang dengan ajak sini bagaimana itu datang capek luar biasa ibu punten hoyong karo putra penjatan kiai hoyong teh bapak-bapak hoyong penjatan kiai malah putra orang di pasar teh teh aku liur ongkoh budak hayang jadi kiai hayang jadi ustaz aing di pasar teh teu masya Allah dibalik naon margina da kiai ustaz aja nama kabeh ge malah santren
mungkin nanti tinggal lamun mah kira-kira kan kata budak jadi kiai kan maka kiai dua tak kos bensin aya bensin murni aya bensin dua tak harposna jadi ceramah eta kiai kitu bakal haram dihalalkeun bakal haram dihalalkeun dina hiji waktu geus ceramah balik ka imah aya anu nuturkeun jamaah bari eta jamaah teh mawa wudu di samsu mawa kado mawa amplop jeung sajabana jeung eta ajengan teu fungsi masantren teh naon ieu maresok milu ka uwi kapan ceuk ajengan cenah kudu silaturahmi oh kahati makan ajaran manehanana saminggu kitu dua barang katiluna eta ajengan dua tak ya panasana tiap-tiap pas kita ngajar masuk miluan aya naon manawi ajengan abdi teh bade karoskeun naon tanyakeun mampang beungpeung opat mata abdi di poluma di madrasah isin hari eta hukumna bang emo haram ari nyeunkeun duit 1 juta dibayar 1.200.000 halal haram ajengan kosong disebutkeun haram da geus kadang disamsuna disebutkeun halal da jelas Al-Qur'an muringakeunana cek eta ajengan ngomongna kieu eta mah bang emot mah rada haram di rumah mau aing bang emoknya mau aing ayamnya bang sila beureun tingali dina kitab Durratun Nasiin samutamawil sarupiah dina riba leuwih berat siksa anak ini mang jinah 33 kali buru tarobat harus kena bang emok batasin kuring boga mobil beda boga motor beda langsung lagi mana? Kontan ada maksudnya. Era kalian. Mata kurang yang dari kiai. Beperin urang masalah itu halus mah. Cing atuh budak-budak urus najunun, naon sebabna? Engke di akhirat orang tua bakal gegerungan kalau hanya kal Gusti, hanya kal Gusti. Abdi waktu kedua budak abdi teu dipasantren adung-adungan aya ngadu jadi falau anna lana karata fanakuna minal Gusti abdi kadu liakeun deui rek ibadah rek awal kana parentah Gusti cek malaikat lain waktuna euy teh waktu wajib wahid hadirin sadayana eta kiai urang doakeun urang kiai urang sing panjang umurna. Jadi kiai teh salah cenah aya 2 taknya. Aya kiai anu murni, aya kiai anu ieu mah doakeun musim kiai anu murni, anu tanpa bensin gitu. Tanpa oli. Tanpa campuran ya Allah ya Tuhan. Tah kiai anu kitu mah anu harada haram teh. Ari eta musim cenah sajajar 25.000 50.000 aja kan cuma cek ajengan 2 tak ke eta mah rada halal asal liurnya sok tempat di kota meuli sakinta udunan ku saranea geus dikilo tuluy dibawa kasih si kula urus disimpen ka kula dipelakeun si kutuya erokot useuh dialuseuh cek ulah atuh tadi we geus maton dilepaskeun nu kami nami-nami kayak mulir-mulir geuing tah kiai eta mah moal neraka nu kitu mah moal kumaha tuh asup diasupkeun kana dreumna dielas kakara dialung ka neraka jahanam fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli abil wasal jama'un nyaho hukumna tapi ngeureuyeuh noyot mimba di Manila cara Manila nih Manila mah sinoyot bapak kami isuk-isuk geus taneuh torojo Manila ka jero sawah di Manila teh di kakek sekalkan deureuh Manila sinoyot teh
Ya Allah. Apa ya guna hukum haram ala tapi ya maka eta dina kitab Jumat bakal dilakeun disiksana tiniman jalma ibadah kada kapeko. Naudzubillah subhanallah. Sedekah ibadah kada kapeko musyrik jali Allah mengingatkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah marek ngampura. Contoh Bu kunaon saboga budak ku kabeh musyrik tak sabab kabeh aya kudrat hawadis mampu menyegah kana tiada lain ku kabeh ku Allah ngan wasilah sababia urang ngalaksanakeun program pamarentah eta mah teu naon kitu mah lalu kudu mah ramo ku kabeh we macam budak berarti aya kawasa anu anyar salian kawasa Allah aya teh jelema pangjeblok jebolan neraka geus teh ku Allah da geus saeutik ka anu berkabeh tapi geulieu we kabeh-kabeh budak-budak narojol keun bae da cenah mah walud kudu si loba budak teh sabab ibu pun dina kitab Nasuhinnya lamun aya jalmi geus boga budak tilu eta wajib asup-asupan putra sabar ini kados itu ngiram gitu asal teu pernah nih cenanya menang duaan lah heueuh meureun lamun jadi jabe ka surga teh lamun soleh kabeh tilu teu pira nu hiji jadi dokter sukses nu hiji jadi kiai sukses nu hiji jadi pengusaha sukses sok wae sentunya hidup butuh ngabangun toel anak urang anu jadi pengusaha hayang dipangbangunkeun burusut beureum anak dipangbangunkeun galingin para nastri keluar teh anak urang anu di dokter baku si mayar hayang dipamatahan jeung mingguan bulanan atuh anak urang teu make ngaplopan teh anak urang anu jadi kiai Masya Allah luar biasa senang nanti lamun oleh kabeh nu tilu keur di jero wiji nu kadua keur di budak-budak buser anu katilu tah oleh abah teh mah hadetan abot ya Allah hana caraka data sawala anakna cilaka bapana ka babawa padahal bapak mah teu layakonan tapi geus ngukumi adat Allah meninggalkeun kitu manawi singkahane titipan Allah subhanahu wa ta'ala para putra orang sok asup-asupkeun ka pasantren ieu mah sakola kudu dua kola atuh kola kahiji pendidikan agama kola kadua pendidikan dari agama istilah kerenna boarding school sakola dari masa dengan kecil gitu kullu syai'in fid dunya lam ya beres lah ya cerut teh ngaruh setengah ieu mah moto lebih kok sakola guru-guru gelar S1 S2 S0 S5 lebih teu pasantren teu apal pelajaran agama teuing bener teuing teu salatna galengan dijual sawah digadekeun mobil digadekeun demi budak sangkan boga cita-cita sukses dina pendidikan ngabogaan sarjana inghale anu padahal sarjana can jadi jaminan dina benang kesenangan ayeuna mah urang kota urang kampung oge geus timbul pendangkalan akidah sekolah teh lamun anak aing teu boga dia sarjana rek naon masa depanna rek jadi pemulung rek jadi klametut Masya Allah ulah ka dieu surahna ieu nu ieu panutan kita ieu teh geus sarjana ieu S1 D1 SD tapi keren senang Gusti mah bangsa-bangsa lalu dia
Tuakeun para santri sing dari kiai. Langka dewe sing kuat gogoda. Naon kun saibud. Santri buruk. Kun bahaya kudu mawarisan. Sok talos yang tahu santri nu fungsi masan. Fungsi buruk tuh. Fungsi lamun can buruk dia mah cenah can aku jadi santri. Terusnya ari sing kuring bisa nangtung di dieu cepat ustaz fungsi buruk. Lain buduk di uring ledeh karena kanyut-kanyut bisa ngeri wae nama eta awewe aya nu era akang haji cenah ngiring izin bade ka puskesmas naon bade lalang naon ieu cenah alergi teh buduk teh ada teh moal mah sebutkeun buduk teh alergi cenah padahal alergi wal buduk huma al padoni mutaroni bani bima wahidin kita kene itu bismillah gimana teh jam 11 sono kene kuat kene kuat jelema ya we kuat kitu na kan bina-bina teh dak kiai mah sakeuna Allah kiai ustad ajengan sadarnya karena ngan lamun ajengan ustaz kiai karena Allah urang salaku masyarakat rek karena Allah nama tuh kak kiai jempringnya oh gitu Allahumma sholli wa sallim wa barik masya Allah Gusti iqra bismi rabbikal ladzi ini kudu maca kadua kudu macul lain maju ayo disertifikat sore hartosna berusaha sateka pola keur nganapakahan kulawarga diri pribadi jeung amnau kewajiban dina kitab sulam topik paginu bapak teh wajib napakahan diri anak lamun miskin jeung fakir mata sing kuring tadi sing kuring masuk jadi modal lamun keur teu boga duit sok dipancing ku duit meunang ieu kada bisa salah langkah kuy urang teh hayalan sedekah ka ieu bapak baheula macan bisa ngalah duit ayeuna bisa geus ngalah duit tapi ka ieu bapak geus eueuh ari sedekah ka ieu bapak nya kepesakan duit 50.000 di ka maka tapi teh hayang ngadahar kumaha duit 50.000 dialungkeun ka luhur ku urang kira-kira jama cager teh gitu lain kitu carana sodakohkeun ka leuwih perayogieun dina kitab Bugiyatul Mustarsidin sodakoh anu sanes mah ngan timbang hiji kana 70 hiji kana 700 aya nu sareng bahkan aya hiji sodakoh dipaparin ku Allah ganjaran 100.000 kasaha sodakoh ka indung bapak cek dina kitab aya tujen lamun urang geus boga indung bapak geus teu aya hayang geus sodakohan disolkeun dina hate mikeun ka leuwih perjogikeun cek urang ganjaran sodakoh abdi sing nepi ka indung bapak abdi anu geus teu aya mikeun ka dinya eta ganjaran kaditu weutuh ka urang weutuh aya 2 kali weutuh ngan hanya kabeh kota masuk aya jaman nyamplangkeun majar geus bae mah pae dibaca ke doa moal nepi disodakohan moal nepi cek simpeun ka bina-bina teh leuwih teh ka hulu-hulu naon teh ka hulu-hulu kurang leuwih ti bodoh urang zaman kieu hari zaman canggihna teknologi dimimiti budak leutik nepi ka nini kedawat barogaan naon HP geus budak eta budak simkuring 2 tahun setengah da ceulik lamun geus kana mainan cokot HP ieu mah geus kolot tedep geus 85 tahun nini deui make hayang HP minta ka incuna minta HP lagi nasi Erin, terus 85 tahun terus bae. Cuk, minta HP, tapi anu na modem aya WA-an. Aya paceo. Ini kenaon? Keur WA jeung si Aki. Duh. Cek incuna
Di HP anu aya WA-an mah nu kasebokeun mahal 2,5 juta 3 juta. Cuma saya kan ini baru neangan anu murah anu aya WA-an aya Facebook aya nih HP Cina kumaha cek sini nih keun bae HP Cina ge ku deui cenah urang Islam keun da teuing kumaha sahadat HP kitu. Ya Allah ya karim Gusti urang narima telepon di Jakarta. Halo bejana cenah boga HP mahal 5 juta laras 4 juta laras kunaon teh telepon cek urang Jakarta lain teh hayang telepon teh belah pulsa cek urang Jakarta maning keneh wih HP jadul lieur dibeunkeut ku ngaret hilang naon pi ngalakuan kasanyang cek urang Jakarta ke urang hadiahan Jakarta urang ilaharo jadi urang Jakarta ka konter dia pake sokeun teh ilaharo teh simpati wah ilaharo teh XL WhatsApp kiriting kios di Islam di Jakarta lebih kasanyang doing teh nepi ieu mah ieu ka jero kubun teh nepi cenah belakung teh mana kami udah pek-pek taruh di depan teh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya Allah, ya kan. Macul teh cek Rasul sing hati-hati. Bilih nu barang anu haram. Man kana hidauhu haraman wa hayatuna fi khabishatan kana waladu fajiron fasikon kafiron auzubillah. Lamun jama barang daharna mangkana sajami anu kaayaan bidau katuan haroman tina barang haram. Contoh barang anu bae angka 8 dibalikin jadi kan bener pesakan 3. Angka 8 dibukakeun duana jadi angka 3. Pesakan sabare. Kadang-kadang kieu dipikir masyarakat dipesakan barang haram eta di kota mah eta teh rame jalma mau koropak masjid lagu teh. Jadi kalau di koropak masjid kita khususnya kita bangsa spesialis koropak. Ya bangsa spesialis curamor nya. Aya bangsa spesialis koropak kata beuteung jeung jelema. Gusti Tuhan wahayatu nafsihi kaya rupana khobisyatan geuleuh ceu agama. Kana waladu fajiron fasikon kafiron isuk jaga digeto lamun jadi budak fajir teh hese diurus pasikon teh pasikon Sukabumi pasikon teh man asor man manil takabak kabirotan au asor sobirotan gitulah kira-kira tadi itu nasor topik. Masya Allah isuk tekan digeto teh budak teh pajir teh hese diurus dangdanan lain dangdanan Islam sok tinggal aya lain di kota wae di kampung-kampung eta beuluna geus diri naon eta teh benhur belana hurik ieu ceulina tah malake naon tidik leuheung lamun tina emas bara aya hargaan ieu mah tiba-tiba kecerik dipere kodok ugi Gusti awewe mah Gusti ya Allah lain di kota di kampung malah ke pakaian teh lain jauh tina pakaian Islam aya panjang baraca mau pasti dengan jing-jing itu oh lagi caritana ikut berduka cita kalau mau dulu tanah TV mak kacamata hidung tiung yang sana baheung hidung payung hidung baju legging jerona Allahu Akbar ari lupa jeung anu kamu ieu eta nu karenu panggulana mayit
jajaran kedua awewe antara royok almarhum kenjali bajing di tukang anak Ustaz Samsudin jeung sing kuring kalau Ustaz lu kapan Ustaz ke normal rek kana bae kata sieu bae rek kana bujur bae lieur lah balaku ke namanya si Ustaz boleh bagus kealaman gitu kembali ceramah tunjukkan Cianjur pakai pakaian kami di sorbat eta dong pakai nyamperkeun balaku wih dakwah saya tanya manawi cenah pilih badai kan siapa dia beda aja Ustaz jeung batur kalau barokah gitu innalillahi geus leungit ka era teh Allah hati kata tinggalin kan budak-budak geus lain ka masjid ayeuna mah sing jalan tuh di jalan jentruk-jentrek gitu malah hitam malah kudu turun bubui bulan sarai bentar bagus banget rek sagede kumaha katean eta bentar rek disangrai bulan rek dibubui mata pinuhan masih ulah ayo yang muludan rajaman ayo maka berjamaah di mana tapana dia kasih bulan acara kumaha yang jabena cenah hayang bisa ibadah aya nu anak saeutik singkat padat ponok-ponok digidikeun ka urang dina mulai baik lamun daek mah lamun dikira-kirakeun di pasian 20.000 nu polos supaya semangat ibadah berkapi mah sok turutanna tuh Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak ibu-ibu tuh langsung hidup gaya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksakeun. Wa qirayahkeun. Katalah kira-kira. Hujan paksakeun, wegah paksakeun. Riweuh paksakeun. Nah kunaon atuh make berjamaah tara kabeh. Lamun masjid jami kana teh ana hari pihak kurang sangiang kabeh berjamaah kirang laku cukup kuat moal bapak nah kunaon pangatara berjamaah di masjid hiji aya panggoda setan kadua pedah ganyar di anu coba lamun sekali ajengan Samsudin ngomong geus spekur wey urang kampung Sangyang bapak-bapak para pemuda lamun isukan teh poe naon Sabtu sajamaah berjamaah di masjid subuh poe Sabtu maka engke tingali adapun sajadah beres amin jajaran kahiji cepek 100.000 gitu jajaran kedua gocap 40.000 jajaran kaki lu 25.000 deket pantau 2.000 sing kira-kira itu perkiraan emang urang dia erek berjamaah moal berjamaah subjek pikirna aing can usaha geus boga cepek komo tidak usah kadengeun urang itu pontos ini sangiang mah salah teh cepek urang dia teh jam 1 sama sigit siun teu meunang jajaran kahiji urang dia sieun urang itu baratang kali kada berjamaah yang cepetnya ada urang dia sieun kerek ge urang-urang kapasa mah lolor di paimaran aya apa kira-kira jalma anu sieun berjamaah malor di paimaran disembah tah kuring padahal nilai 100.000 lamun dibalikeun jeung ganyaran anu bakal dibikeun ke di poe kiamat teu acan sakepul kepulacan ngomong teuing panggil bukan Allahumma pak teuing mah cepet mangga punten kabar hujan di Mekah lamun bisa jajaran kahiji luar biasa
sida simkuring ke hayang berjamaah di tukang ini nyeun barisan kieu jeung urang kapisan urang mes tuh busuk banget sare kali itu barahe da katupak teh kabeh sakali bahe 200 ngundang deui nyeun deui barisan jeblok katukang teh arak-arak kata saya kumatur hese katilu udah berjuang awewe nya pacaba atuh bubar kira-kira berjamaah di urang pas saya yang mangharepna teh mangga tipayun eueuh teh tukang eueuh belegugna teh dina kitab Ihanatul Thalibin lamun jalma kuat awas kuat wiridan eta wiridan di astagfirullahaladzim li walidayah nanti kami eta teh amalan teh matak jadi jaminan matak diterima ku Allah dihampura dosa bakal jadi jaminan selamat dunia lebih akhirat wiridan teh ceuk saha Nabi anu 124.000 ditaruh ku Nabi Khalil amalan naon anu matak bisa nyalametkeun ti dunia nepi ka akhirat jaminan salamet teu aya nu apaleun kecuali Allah Subhanahu wa taala dongkap ka Nabi keterangan sumding wahyu jakeun Muhammad amalan anu matak jadi jaminan salamet ti akhirat amal sok dibaca geus salat iman atuh urang anu kuatkeun lamun jama isuk meluk nepi ka dohor bobolok dosa ibu datang kana waktu dohor tilu berjamaah tilu wiridan saratani teh subhanallah sabaraha di dieu 30 bisi 50 gitu alhamdulillah 30 Allahu akbar eta jalma dosana leuwih loba tinimbang mudah lautan kumaha kitu harita keneh bersih ti hampura Allah dosana palingan jamal kalau kuatin sesuatu wadah baik wadah kan wadah goda ku setan ayeuna beda jeung setan baheula masa ulah deui kapan urang aya SD SMP SMA fakultas aya sejik ditiwai S1 S2 S3 aya SAG sejarah alam gaib aya SPDI aya S nongol lah tidak apa MBA saja padanya meureun jika nama setan oge nyakola deui aya SD setan SMP setan SMA perguruan tinggi oge perguruan tinggi setan nanti apa di katakan ari pangkatan tina hasil sekali banding sekolah manehna boga senjata anu ampuh keur ngaboda jelema ibadah naon hiji senjata setan nyarang ibadah jelema boga jalur sakti mata jelema keur ibadah mah dicolokan bujurna kumaha atuh kita gitu keur ngaji mah nyahuyar tuh nyahuyar kalau kamu jeung setan nyarane cangkeul tuku nunutan emok sing sireun pamana keur waktu lapas salat tidak tepat salat ketika ampul-ampulan bujur eta tos salat bujur teh ampul-ampulan gitu kan hayang ka rumah padahal di luar uang balik kayak jauh ada duit si atau Allah mah paksakeun ya Allah Gusti eta jauh setan di mana-mana jalma beribadah ya Allah Gusti kumaha karos nabu di tempat salatan ngesang cerita na hayang kabayar hutang hayang bonghar minta doa ti ajengan ya boneyu di bangsa jajar geus langsung pusat molor
Gus 17 kali murata tas. Ganti we kurang buat cetek cetek. Cetek cetek. Cenah itu mah. Komo ayeuna mah aya eta teh dengan aya HP. Eta HP. Sok direukeun. Gudang sare HP. Rek molor HP. Kacai mawa HP. Keur ka heuji anu HP. Nah, ari Quran katoler-toler Allahu Rabbi. Sabab cek ulama sahuruf maca Al-Quran ku Allah disayangikeun 10 ganjaran. Alhamdu alif lam ha mim dal 5 dibaca teh meunang ganjaran 50 ganjaran. Komo Fatihah, komo lamun sajud, komo lamun Quran, bakal cek ulama lamun jama maca Quran tamat balikan deui tamat balikan deui can tamat maot we eta jama meunang ganjaran mau syaitan. Ari maca HP diganjaran teu. Nak kunaon atuh mah loba maca HP teu maca Quran. Sabab Quran mah ibadah, HP mah lain ibadah. Sim kuring lain teu boga da mawa HP pamana bapak-bapak moal boga. Mahal eta. Tapi ade lain sim kuring anti HP seimbangkeun mana anu diheulakeun, mana anu kudu dipanderikeun, dunyana kacana komunikasi lancar, akhirat mah meunang ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Ade baca surah Allah dilakukan. Baca tadi baca HP. Iqra bil HP, ari bil Quran. Baca Al-Quran. Hadirin sadayana maca macul macok kade macak ieu kade teu latih jam 12 teh kumaha dikasih aja hadirin sana kahartos teu kahartos teu geus ngarti mah geus ayo wae niangan ganjaran sunat ari wajib katinggalun niangan bakti ari modal umur leres henteu hiji kudu naon cenah tadi teh kudu mat kadua kudu mat katilu mat cok kaopat anu geus boga anu can boga makane mah macet-macetkeun mah aduh pan aya nu can kawin macet-macetkeun maneh geus masih baju warna awal. Ya Allah, siapa di kalapaan ada cara waktunya disebut pajak. Masya Allah, manawi anu teu acan pajeng sehingga hari pajeng kedua. Randa kubarokah rojaban buludan sehingga hari pajeng kedua. Santi anu ngalanggur anu jara romblo sing dipajeng kedua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.